Gede ka wanita anak aing lawanan ku Cilahi. Ulah nu bilang Kabupaten Garut, aing orang Garut asli aing nu mana ulah jumago, mana ngaku-ngaku orang Garut, orang Garut teh kota santri. Nah, ari mana kalakuan teh jeung nantangkan segala rupa. Lamun nya mah mana bener-bener gede ka wanita anak aing lawanan ku Cilahi. Ulah nu bilang Kabupaten Garut, aing orang Garut asli aing nu disebut sipai teh tah. Aing ngadoakeun ka sia-sia cing soleh. Cing ceuleuh kalakuan. Ulah ngabibirang Garut maneh. Garut teh kota santri, kota ulama. Lamun bener mah Cilahi aya kawani jeung aing tah. Lah lawanan heula anak aing. Anu ngaranna Muhammad Maulana tah. Teu boga akhlak kalakuan ngaku santri jeung aing ngaji. Mana ulah jumago, mana ngaku-ngaku orang Garut, orang Garut teh kota santri. Nah, ari mana kalakuan teh jeung nantangkan segala rupa. Lamun nya mah mana bener-bener gede ka wanita anak aing lawanan ku Cilahi. Ulah nu bilang Kabupaten Garut, aing orang Garut asli aing nu disebut sipai teh tah. Aing ngadoakeun ka sia-sia cing soleh. Cing ceuleuh kalakuan. Ulah ngabibirang Garut maneh. Garut teh kota santri, kota ulama. Lamun bener mah Cilahi aya kawani jeung aing tah. Lah lawanan heula anak aing. Anu ngaranna Muhammad Maulana tah. Teu boga akhlak kalakuan ngaku santri jeung aing ngaji. Mana ulah jumago, mana ngaku-ngaku orang Garut teh kota santri. Nah, ari mana kalakuan teh jeung nantangkan segala rupa. Lamun nya mah mana bener-bener gede ka wanita anak aing lawanan ku Cilahi. Ulah nu bilang Kabupaten Garut, aing orang Garut asli aing nu disebut sipai teh tah. Aing ngadoakeun ka sia-sia cing soleh. Cing ceuleuh kalakuan. Ulah ngabibirang Garut maneh. Garut teh kota santri, kota ulama. Lamun bener mah Cilahi aya kawani jeung aing tah. Lah lawanan heula anak aing. Anu ngaranna Muhammad Maulana tah. Teu boga akhlak kalakuan ngaku santri jeung aing ngaji.